Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Wiyati geus cangra deui muka carita kahirupan dina lambaran anu anyar. Sejan teruskeun lampahan dina poe samemehna anu sok disebut poe kamari. Dina mangsa kalobaan jalma geus dukdek barang gawe. Ari Pak Akas mah harita teh karek ngulisik dina sarena. Ngareret kagigireunana. Neng Tina geus teu kasampak. Ret deui kana guguling anu keur ditetangkeupna. Sawareh kapukna nepi ka awut-awutan dina luhureun kasur. Rada kurang kerung pikeun sakadapan mah Pak Akas teh. Tapi teu dijieun pikir kapapanjangan. Gura-giru we Pak Akas cengkat tina sarena sarta ngarawel pakeanana. Rada muringis mangsa make calana teh sabab karasa aya anu peurih dina pakakas kalalakianana. Sanggeus hulang-hulang heula sakedeung Pak Akas bati gogodeg bari surang ngaserenge sorangan. Teuing naon anu keur aya dina pikiranna mah mangsa harita teh. Koloyor geus kitu mah Pak Akas ngoloyor murug kaluar ti eta kamar. Gening geus hudang widadari bapa teh anu geulis anu donto anu pungkil anu pulen teh. Ceuk Pak Akas mangsa nempo Neng Tina anu harita keur diuk nyang hareupan cikopi jeung sababaraha keureut roti. Atuh da parantos caang kieu ieu teh Pak. Temal Neng Tina ditungtungan ku imut ngagelenyuk anu jadi andalanana. Hampura. Capek teuing peutingna ieu teh bapa mah meuni kurilem atuh da meuni pungkil MDPL madepok pongkel. Jujur ari kudu dibejakeun mah saumur dumelah kakarak ngalaman nepi ka sugema kawas kieu mah. Sugema pisan bapa teh nyai geulis. Matak oge enggal gerak pipirahkan sareng tuang garwa Pak. Supados segema sareng abdi unggal wengina. Pak Akas teu nembalan timbang unggut-unggutan. Bade iraha nepangan pun bapa teh Pak. Cek Neng Tina deui siga nu geus teu sabar hayang geura panggih jeung Juragan Ramdi. Oh nya sagedeung deui nya lamun bapa geus mandi. Iro. Tembal Pak Akas kitu nate bari ditungtungan ku nyelang nyalukan hiji ngaran. Teu lila antarana ngurunyung saurang awewe anu kawilang ngora keneh. Rada dodongkoan mangsa geus aya di hareupeun Pak Akas eta awe teh. Geus naheur cai acan. Bapa hayang mandi ieu asa jereged awak. Parantos aya ogi Pak cai mah. Nya alus atuh. Siapkeun anduk jeung pakaian keur salina. Tong poho cikopi jeung keur mumulukna deui siapkeun nya. Ceuk Pak Akas ngahujanan ku parentah Kak Biiro. Eta awewe anu tayuhna mah badegana Pak Akas gura-giru nyumponan parentah dununganana. Yeuh nyai geulis bapa rek mandi heula nya. Ceuk Pak Akas bari ngarere ka Neng Tina. Neng Tina timbang unggeuh. Geus kitu mah Pak Akas oge gura-giru ngoloyor ka hiji rohangan. Bapa aing kudu camat. Minangka gaganti eta aki-aki. Nya. Bapa aing kudu jadi camat, ulah jadi lurah deui kieu carana mah. Gerendengna Neng Tina ditungtungan ku Suraseuri bari unggut-unggutan sorangan. Sanggeus lumayan lila antarana Pak Akas geus ngurunyung deui. Tibang seuri mangsa padu reret jeung Neng Tina teh anu saterusna mah kebat bae ngoloyor ka rohangan kamar. Kalayan tekung silila oge geus bijil deui make setelan batik anu nyeripit ku tapak licinan.
Sok atuh memulu keula Nyai geulis dontok. Cek Pak Akas ditungtungan ku diuk yang harepan Neng Tina. Kituna teh bari itu tunjuk kana dahareun anu geus ngajaragrag dina luhureun meja. Duh, mangga Pak, atos warag abdi mah Pak. Teu maksa Pak Akas oge. Seruput weh kana cik kopi anu ngebulek keneh. Disusul ku ngahuapkeun roti anu geus diolesan sabang saning saleh. Nepi ka cacamuilan siga nu nikmat pisan katampona teh. Pokona ti ayeuna nya sagala kabutuhan Tina rek dijamin ku bapa mah, sabab Tina teh geus mampu nyugemakeun ka bapa di luhur ranjang. Ceuk Pak Akas semu ngosong. Mohon Pak, saenggala we gara pipirakan sareng tuang garwa supados regreg ka abdina Pak. Nya. Engke lamun geus mulang, bapa rek langsung nyerahkeun pamajikannya. Bosen deui da geus cawerang, geus liat eta Nyai. Neng Tina mah tibang seuri mangsa ngadenge caritaan Pak Akas anu samodel kitu teh. Hayu atuh Pak, abdi mah tos sono pisan ieu teh ka pun bapa. Hoyong nepangan pun bapa. Cek Neng Tina ngajak ka Pak Akas, mangsa nempo Pak Akas anu geus eureun barang daharna. Pak Akas tibang unggeuh memeh cengkat nyempatkeun heula nyawel gado Neng Tina. Neng Tina nama nganukur surah seuri nyaeur deudeuh tu rasa geugeut dina diri eta lalaki. Geus kitu mah kalian siga nu bungah pisan Neng Tina nuturkeun Pak Akas anu geus miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Cag tunda heula lalakon Neng Tina anu keur ngamangpaatkeun Pak Akas kumang pirang-pirang siasat licikna. Ayeuna urang samper deui ka Jang Aris jeung kulawargana anu aya di lembur Jatilindu. Dina mangsa nu sarua wanci isuk-isuk harita teh di imah Jang Aris mah keur kasemahan ku kolotna Jang Didin. Anu maksud utama nama pastina pamiarsa oge parantos sami-sami uninga. Nyatana saja nyamper Jang Didin pikeun nanyaan Nyi Adah anu jadi bebene hatena. Kangaranan kasema segala susugu sursor diasongkeun. Anu tayoh nama nyilam oge geus tatahar heula ti saanggalna da nyaho rek kasemahan ku kolotna Jang Didin. Ih, mending repot anjeun teh atuh Nyai. Padahal mah wios we teu kedah kikieuan sagarupa. Nya Nyai, mending repot kieu atuh. Cek indung bapana Jang Didin, mangsa nempo nyilam geus ngurunyung deui ti rohangan dapur, nananggeui wadah dahareun. Karek gek pisan sigana mah indung jeung bapa Jang Didin teh. Ah, teu ngaraos karepot, Kang. Hansok we dileueut, meungpeung aya. Malah Kang Husna anu nyorobot nembalan. Duh, ditampi atunya Jang Husna. Cek bapana Jang Didin. Kituna teh barigap ngarongkong cangkir cek kopi. Ngaujangkeun ka Kang Husna teh da bubuhan ka sahandapeut. Muhun, sok-sok mangga Pak. Teu kada asa-asa deui. Akang sok nyesep tara Kang. Nya sok atuh. Ngabantu di oge sesepeun mah Jang. Kang Husna timbang ugut-unggutan mangsa nempo bapana Jang Didin anu ngesiwal ngaluarkeun bungkusan udud tina pesakna teh. Nyai, ieu mah kanggo Nyai nya tah. Ngajak kenging misahkeun Nyai. Cek indun Jang Didin masrakeun wadah anu geus dikantongan. Anu eusina sabangsaning kukuehan. Atuh padahal mah sawies we ceuk. Kapanan kangge candakeun ka Nyi Ada. Ieu teh ngadamel seueur Nyai. Ngajak ieu mah misahkeun kanggo Nyai. Dirompok oge parantos nyesakeun deui Nyai. Mangga Nyai. Wah, hatur nuhun pisan atuh ceuk. Nyilam nembongkeun kabungana. Indung Jang Didin nembalan ku ungguk dibarengan ku seuri. Din, ari kulawargana Nyi Ada geus dibejan acan. Poho basa kamari teh, bapa teh teu ngingetan-ngingetan acan ka maneh teh. Dibejan acan, Din. Ih, nya katenan we atuh Pak. Kamari parantos diwartosan ku abdi supados teu angkat-angkatan ka mana-mana Pak.
temal Jang Didin kalayan dibarengan ku bahasa awak anu pohara mi ajrih kanu jadi kolot. Rada kurang kerung bapana Jang Didin mah mangsa ngadenge jawaban anu samodel kitu tinu jadi anakna teh. Ret ngareret ka pamajikanana sarua indungna Jang Didin oge siga nu keur kabek ku kaheran. Hapunten nya Pak, Ma, hampunten Didin. Rumaos salami ieu Didin teh kirang ngupama ka Ma kali Bapa. Pampang napisan mah dina perkawis bahasa Pak, Ma. Cek Jang Didin deui semu tungkul. Batan gancang nembalan indung jeung Bapa Jang Didin mah malah silih reret deui sarta atrapisan dumadakan ngembeng ku Cimata. Nya dihampura pisan Kasep menak soleh jingo. Keun bae da Bapa jeung Mama Rido. Antuk nama Bapa jeung mana Jang Didin nyuara deui sok sanajan bari luar loe tur ngomongna semu dareuda. Koleset gabruk. Jang Didin ngarangkul indungna. Cimata geus teu kaampeu. Segeruk Jang Didin ceurik. Murbutkeun Cimata bijil tina rasa rumasa. Indungna Jang Didin oge nepi ka inghak-inghakan awahing ku Bagja. Bapana Jang Didin insrek-insreukan nyusutan Cimata. Nyilam jeung Kang Husna oge jadi pipilueun lualoe. Ukur Jang Aris anu katembongna teger teh ukur unggut-unggutan neuteup anu jadi sobatna. Anu harita keur paungku-ungku jeung indung bapana. Sok sanajan kitu aya we ari anu ngembeng herang dina sapasang panonna mah. Hapunten Didin nya Pak. Jang Didin ngarangkul bapana. Salepasna tina rangkulan jadi indung. Nya Kasep, dihampura pisan ku Bapa oge, dihampura Kasep. Cek bapana kalawan sora semu dareuda. Sanggeus leupas tina rangkulan bapana mah, Jang Didin ngolese deui ka gigireun Jang Aris. Aya picariweuseun saresta mah ieu teh Kang. Cek Kang Husna, kituna teh bari nyusutan sasa-sasa Cimata. Perkawis naon ieu teh Jang Husna? Cek Bapa Jang Didin, bari jeung semu insrek-insrekan keneh. Barudak urang teh palai nikah sareng saurna teh ieu teh Kang. Oh, muhun. Pun anak oge kaleresan parantos nyarios perkawis eta mah Jang Husna. Nya sae atuh pami kitu mah Kang. Engke saparantosna narosan nyada teh. Nya urang sakantanan we nyawalakeun perkawis ieu ka Palura Asep. Mangga ngiringan we kumasaen ari akang mah Jang Husna. Muhun. Sareng eta deui. Upami sadinten deui dugi kana waktos nikahan. Nya akang kali euceuna ngawengi we di dieu nya. Angkatna urang sareng ti dieu. Da umpami angkat ti Cilanjung mah asa tebih teuing Kang ceuk. Ceuk Kang Husna ngomong kitu nate. Ari indung jeung bapana Jang Didin mah malah silih reret. Mohon Kang ceuk. Supados langkung gampil sagarupina. Cek nyilam ngahaminan omongan anu jadi salakina. Kumaha atunya sanes maksad nolak kana kasayan Jang Husna ieu teh. Nanging kapanan dirompok oge kadang ngayakeun heula salametan panginten. Mohon tahlilan. Nya atuh gampil perkawis eta mah Kang. Urang di dieu we sakantenan. Wartosan weh wargi-wargi akang sadayana. Ari kurereongan mah moal abot teuing deui barang damelna oge Kang. Kumaha nyanyi? Cek bapana Jang Didin malah ngumaha kanu jadi pemajikanana. Nya aya alusna oge atuh Kang. Da jeung nyana deui. Rariweuh ari kudu indit ti Cilanjung mah. Mohon Kang. Kumaha kersa teu kinten-kintenna upami angkatna ti lembu ti bumi abdi Kang. Cek Kang Husna. Nya mangga atuh ari kinten-kintenna teu ngaraos karepot mah Jang Husna. Siga nu bungaheun pisan kulawargana Jang Aris mah. Mangsa kulawargana Jang Didin sapuk kana kamandang anu diasongkeun. Hayu atuh ayeuna mah urang kabumina nya ada bilitos keseleun ngatosan Kang. Cek Kang Husna ngajakan geura mangkat.
Muhun hayu nanging akang teh hoyong ngiring ka jaman heula ieu teh hoyong si peunteung ieu teh tembal Bapak Jang Didin anu tayona mah asa cara palpanon balas murubutkeun Cimata jadi hayang si beungeut cenah. Muhun cece oge sami ieu teh Jang, cek indungna Jang Didin tuturut muhun. Oh mangga tuh jambana di pali ditu ceuk Kang, cek Kang Husna nuduhkeun hiji rohangan. Indung jeung bapana Jang Didin gura-giru sari beungeut heula. Kang Husna jeung anu sejen oge jadi pipilueun. Sanggeus siap saragen sagarupana bring sareang abring indit muru ka imahna Nyi Ada. Loba warga anu naranya di setengahing jalan teh. Eta meureun pedah katempona meuni ngabring kalayan dangdanan anu rada garinding. Atuh kulawargana Jang Aris jeung keluargana Jang Dina oge sajujurna bae mangsa nembalanana teh henteu ditutup-tutup. Teu lila antarana aleutan kulawargana Jang Aris jeung Jang Didin geus narapi deui ka tempat anu dijujugna. Nepi ka ngajenghok sararea oge sabab tetela di imahna Nyi Adah teh geus aya Lurah Asep jeung nu jadi pamajikanana. Ari Neng Yasmina mah teu katempo, tayohna mah geus dipingit atawa ulah kaluar ti imah saacana lumangsung acara kawin. Itu ari kabiasaan baheula mah pajar teh sangkan kasinglar tina fitnah. Geuning Palurah Asep nyonong di dieu Pak, cek Kang Husna maksa nyelongkrong ngajak sesalaman. Ngaja di bejaan ku Jang Lili kamari ieu teh Husna. Sareng cenah sasalaman sarea gugek ngariung rupa-rupa dahareun. Jang Didin mah red deui ka Nyi Ada. Anu dereta timbang imut semut tungkul. Sok atuh geura mimitian. Sok resep ari nyaksian anu nanyaan teh. Sok ingat kana pangalaman basa keur ngora. Cek Lurah Asep ditungtungan ku Suraseuri. Jeletot pamajikan Lurah Asep nyiwit ping-ping salakina. Lurah Asep nepi ka puringis bari ngajeret teh. Kang Husna jeung nu sejenna mah bati pating serengeh nempo kitu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajurung kurasa bingah anu taya papadana. Pangnasim kuring sakulawargi dongkap ka dieu teh. Belahan jauh-jauh di jugjug, anggang-anggang di teang. Ieu teh taya sanes gaduh maksad anu utami. Nyatana sejana rosan tuang putra saluyu sarang pamundut pun anak kangge dijantankeun garwa. Ceuk bapana Jang Didin rutret kanu boga imah sarta kalayan pertentang nepikeun pamaksudanana geus nyusun heula kalimat ti samemehna jigana. Tah hedet mun kieu mah euy. Lurah Asep Suraseuri dibarengan ku keprok sagala. Jeletot gurubug. Lurah Asep nepi ka ngagurubug mangsa pamajikanna nyiwit deui teh. Ih, ari mana ngan cuac ciwit wae hantem ieu teh aya naon? Cek Lurah Asep muncereng ka pamajikanana. Atuh da meuni gegeran pisan bapana mah. Cicing we padahal mah tempokeun. Cek pamajikan Lurah Asep malik muncereng. Atuh da greget nih, sok ingat ka mangsa baheula akang teh. Bapana Jang Didin jeung nu sejenna mah pating serengeh deui. Sok-sok atuh jawab Jang Lili keur jawab. Lurah Asep siga nu geus sabar. Ari abdi mah ridho we saumpamina pun anak kesaeun janten garwana Jang Didin teh. Nanging perkawis walarana mah abdi teh seja masrakeun be sapinuna ka pun anak ieu teh. Tah kumaha walarana nyai. Kinten-kintenna kersa janten garwana si Didin putra bapa. Cek bapana Jang Didin ngareret ka Nyi Ada. Kabeh paneuteup jadi museur ka saurang wanoja anu harita keur ngeluk tungkul di gigireun kolotna. Sok sanajan geus nyaho kana jawaban anu bakal kedal tina letah bebenena. Tapi teu bisa dibohongan, dagdigdugna jajantung teh nepi ka ratug karasana ku Jang Didin. Mangga kersa
walau Nyi Adah semu tungkul. Beng asa ngapung ka alak Paul rarasaan Jang Didin mah mangsa ngadenge jawaban ti Nyi Adah anu model kitu teh. Sagala kaendahan satu tasna ngalaki rabi jeung wanoja nu pohara dipisukan dumadakan narembongan dina sawangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Meh barang sararea ngarucap syukur atrapisan kabungah jeung kabagja minuhan paroman jalma-jalma anu keur ngaliud ngariung di dinya. Nya kantun nangtoskeun dinten hajatna we panginten ari parantos puguh kieu mah nya. Cek bapana Nyi Adah rutret ka keluarga Jang Didin. Batan langsung nembalan mah bapana Jang Didin malah ngarerer ka Kang Husna. Kang Husna siganu langsung surti gancang unggah. Nempok kitu teh ari Lurah Asep jeung jadi pamajikanna katut keluargana Nyi Adah mah bati kurang kerung bae. Kieu ieu teh Kang Lili oge palurah. Meungpeung sadayana nuju kempal di dieu. Si Aris sareng Jang Didin teh saurna nikahna hoyong sasarengan. Maklum panginten sobat panglayeutna. Cek Kang Husna lutret kanu diajak nyaritana. Wah, alus atuh ari kitu mah Jang Husna. Cek Lurah Asep siganu langsung satuju. Bakal rame ke cara nama pangintennya. Pamajikan Lurah Asep gancang mairan. Berarti kirang langkung 2 mingguan deui panginten. Cek bapana Nyi Adah rutret ka sararea. Sumuhun 2 mingguan deui kirang langkung Kang Lili. Cek Kang Husna nembalan. Ari kanggo abdi mah mangga wae sarup paribasana mah bade enjing oge teu nanaon. Ceuk Kang Lili alias bapana Nyi Adah tandes kacida. Nya geus siap keur waragadna meureun mata kitu oge. Da bubuhan bisa disebutkeun jalma aya atuh Kang Lili mah. Alhamdulillah sararea meh barang deui ngucap syukur bakat ku bunga. Ret bapana Jang Didin ngareret kanu jadi pamajikanana. Song indung Jang Didin ngasongkeun keresek hideung. Ieu nyanggakeun kangge ngabantos-bantos waragadna ieu teh. Cek Bapak Jang Didin masrahkeun eta keresek ka bapana Nyi Adah. Nepi ka ngagebeg kolotna Nyi Adah mah. Sabab sanggeusna dibuka, tetela si keresek teh geuningan kepokan duit anu pohara lobana. Waduh, sur-sur teuing ieu teh. Cek bapana Nyi Adah nepi ka moloho. Ah sawios da kangge murang kali urang ieu teh lain keur sasaha. Nya hatur nuhun pisan atuh ditampinya. Mohon sami-sami. Tembalna Bapak Jang Didin semurengku. Wangkongan di imahna Nyi Adah lumangsung lumayan lila tur pohara uplekna. Pangpangna pisan mah nyawalakeun ngeunaan ancer-ancer perkara poean hajatan. Anu cenah mah rek direah-reah tina paroman anu keur ngawarangkong kabeh oge katembong bunga. Pangpangna pisan mah Jang Didin anu meus-meus surah seuri ngeletan ka Nyi Adah. Waktos abujeng seep. Ayo Assalamualaikum.